Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu jeung ari anu katiluna eta guslul yadaini ngumbah panangan dua ilal mirfaqaini nepi ka sikuna duanana. Failam yakon mangka lamun teu bukti lahu pikeun itu si jalma naon mirfaqani dua siku ngutubiro mangka direken naon qadruhuma ukuranana itu mirfaqon detik wajibu jeung wajib naon guslu mangumana perkara halal yadaini anu tetep dina leungeun dua min sarin nyatana tina bulu ausil wasil atin jeung senggeh daging jadi wa usbu'ain jeung ramo zaidatin anu leuwih wa dhafira jeung pirang-pirang kuku. Kama wajibu jeung wajib naon izalatu mangumbahna perkara tahta anu sandapeunana itu adhafir min waskin nyatana tina kokotor yamna anu nyegah itu ma itu wasin usulal ma'i kana nepina cai ilahi kana itu. Nu kadua ngumbah panangan nepi ka sikuna duanana kumaha menawa sikuan ukuran siku we. Jadi ieu na teh siku kawahian ieu lempeng we tulang tukang gantar ka dieu. Kitu leungeunna teh. Jadi teu bisa nilep. Kieu we jam sikuan kieu we kieu nepi ka luhur tah. Aya buku di dieu bukuan. Da saya teh mah hese ngawab deui. Oh, ajaran damelan Gusti Allah alangkah indahnya. Ditibangkeun kurang tibang siku ieu lakukan siku manfaatna gede. Ajaran omeh eueuh sikuan sok leungeun. Bisa nepi kitu kana moal-moal. Sok ajaran heuraskeun. Bisa kitu omeh. Moal bisa omeh. Mual bisa dahar kunaon panghayam teu omeh si kuat hese da teu nepi kan enak lamun eueuh sikuan coba sang kumaha ngahuapkeunana da kudu duaan dahar ge. Dia nyocol yang ngawapeun ka ditu itu ngawapeun ka dieu kalau deui ngawapeun ka ditu siku ieu manfaatna ya Allah. Dan jika teh ngalogat ke ripuh kita teh belah ditu kumaha kudu pindah awakna ngeser jadi awakna ngeser dijieunnan Gusti Allah indah siku. Ibadah orang diatur je dibandingkan yang siku ge jauh keneh bisa. Tu bira qadruha ukur reken sakamaha normalna ka siku. Ieu makana lepeng ada di dieu siku normal ningali batur berarti nepi ka dieu. Wajibu guslu ma alal yadaini wajib ngumbah sakabeh perkara nu aya dina leungeun. Birisi leungeunna buluan wajib kumbah nepi ka jangkarna nepi ka kulitna. Bisi aya sengehan tegasna leungeunna dua. Ieu aya ka dieu aya kitu deui. Kaduanana kudu dikumbah. Atawa aya silah daya dahanan lah. Di dieu teh jadi deui ka ditu. Kitu tah. Saya teh mah ripuhun batur mun perang teh. Pas dewa ya. Leungeunna loba. Mun pada meureun enakeunna mun dahar loba deungeunna bisa kacabak kabeh. Wajib dikumbah jeung nu leuwihna jeung silah atau silah di daging jadi. Di daging jadi ngamai ka ditu aya 2 meter mah. Wajib kakumbah nepi ka ditu-dituna. Bos buin Jaidin ramu anu leuwih panaya gitu tah geuningan aya di dieu leuwih kudu kakumaha ieu asup di leungeun
Parjani Singehan. dibere padoil. Wayajibu ya nang wado piro jeung pirang-pirang kuku. Ngan wayajibu izalatu ma tahtaha min washin yamna'u usulal ma'i ilaihi. Wajib ngumahana kokoton nu hanapeun kuku anu ngahalang kana nepi na cai kana kulit nu aya dina hanapeun kuku. Hitung harideung. Nu harideung kan mun harideung kuku teh ngajadi we ka ciri pisan teu wuduna teh. Wallahu a'lam. Euy betul. Amina hadiyan fauna rabbil fakina wa akirana wa qurratil